Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanao sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-8. Sanggeus dua panarajangna masih keneh bisa ditadah kunu jadi lawan, gancang bae nyi onah maah meta dewi, pikeun ngayakeun panarajang jarak jauh nu saterusna. Nepi ka ngagebur saawak-awak ayeuna maah, ciciren geus ngerahkeun kakuatan sapinuhna. Nempo kitu, Bah Jalu oge mingkin waspada, budagiru bae ngaronjat keun kakuatanana. Mingkin ngagebur keris pusaka anu keur dikeu-keuweo ku Bah Jalu oge. Hiya Blesat. Bareng jonggorowokna anu pohara pisan tarikna, tina sapasang dampal leung-leun nyi onah ngabelesat Dewi Cahya Beureum, kalayan leuwih rosa batan dua panarajang nu samemehna. Hiya Suh, Belesat. Dina waktu anu sarua, langsung bae Bah Jalu oge mapak panarajang nu jadi lawan. Tina congo keris Bah Jalu ngabelesat cahya koneng, anu sarua leuwih rosa batan panarajang anu tih heula. Suh, Belesat, uruh. Teu ngabeledak siga samemehna ayeuna maah bentrokna antara dua cahya teh, tapi siga anu pagesek sarta paseret-seret, nepi ka ngabalukar keun sorang ngaguruh anu pohara pisan tarikna. Angin oge dumadakan ngagelebuk, nyapuan kekebul taneuh jeung dan daunan anu aya di sakurilingeun eta patempatan. Uruh, belesek. Nepi ka ngabelesek semet memuncangan sapasang suku Bah Jalu maah mangsa tipe pereket ngadorong keun keris pusaka ku dua leung-leunna teh. Sok sanajan sukuna teu ngabelesek siga Bah Jalu, tapi nyi onah oge sarua tipe pereketna mangsa ngadorong keun sapasang leung-leunna teh. Abah. Ti tempat patinjaran tengna warga anu rada anggang ti pakalangan, pamajikan Bah Jalu anu tetela geus ngahiji jeung gimbungan warga, gegerewekan siga anu melangieun pisan. Cicing, bahaya. Saurang lalaki anu sigana maah anakna, guragiru bae nyekelan pigi ulangan, mangsa pamajikan Bah Jalu rek ngaderek-dek ka apakalangan. Si Abah tulungan, gerewekna pamajikan Bah Jalu Dewi, kituna teh dibarengan kulualwe bari rutret ka awarga nu pangdeu keutna. Teu tega sigana maah, saurang warga anu pangawakanana rada keker, nyelenteng rek muru ke apakalangan. Tapi teu kebat, sabab kaburu dicarekelan.
montong abong boga kawani. Bahaya maah, dadi di luar kamampuhan urang. Heu, cicing wi tempo keun. Mangsa warga anu ngalalajoanan keur rariweuh kitu teh, disakurilingeun pakalangan maah gelebugna angin jeung sora anu ngaguruh balukar tina pagesekna dua cahya anu ngandung kakuatan anu pohara rosana, mingkin tarik kadengena. Bisa disebut keun saimbang sakitu maah kakuatan antara Bah Jalu jeung Nyi Onah teh, katembong tina silih seredna dua cahya anu lumangsung lumayan lilana. Ari Cap Danu anu titadi ngadon nempo keun ti tepas imah, nepi ka kekerot siga anu geus teu sabar. Sabab, sok sanajan geus ngerah keun sakabeh kakuatanana oge, tetela Nyi Onah tacan bisa ngalumpuh keun nu jadi lawan. Gajleng, Jack. Gancang bae Cap Danu ngagagleng, sarta ngan ukur dina sakali gerakan oge dirina geus ngajega Dewi, persis pisan ditukangeun Bah Jalu. Teu kungsi babe ibu heula Dewi, harita keneh Cap Danu ngacungkeun leungeun katuhuna. Gebur. Leungeun katuh Cap Danu dumadakan ngagebur di bulan ku cahya beureum. Heah. Suh, bres. Langsung bae Cap Danu ngagabreskeun ramo-ramo leungeunna kana tonggong Bah Jalu, nepi ka aparat nobros dada. Eug. Tibang bisa ngahiugiu Bah Jalu maah. Gajleng. Sanggeus nyentokeun Dewi leungeunna maah, gancang bae Cap Danu ngagagleng ngajauhan, meh bareng pisan jeung cahya beureum anu nyebrot tina dampal sapasang dampal leungeun Nyi Onah, anu nyuruh rek neumbrak awak Bah Jalu. Suh, jeleger. Cahya koneng anu kaseret ku cahya beureum, duanana neumbrak kana awak Bah Jalu, nepi ka ngaluarkeun sora anu pohara tarikna. Biar. Kalayan teu kungsi sempet ngagoak-goak acan, awak Bah Jalu nepi ka ancur sapada harita. Abah. Bah Jalu. Abah. Nempo kitu teh, boh pamajikan Bah Jalu, pon kitu Dewi jeung puluhan warga anu mingkin loba anu juljol nepi ka angagimbungna, meh bareng pating jorowok, siga anu pohara pisan rewa seunana. Ari Cap Danu, sanggeus awak Bah Jalu ancur maah, gura-giru bae gujlang gajleng jojorelatan ninggal keun eta patempatan, ditutur keun ku ngabelesatna Nyi Onah, anu geus robah Dewi wujud jadi cahya beureum. Abah. Bah Jalu. Astagfirullah, Abah. Geus kitu maah pamajikan Bah Jalu jeung puluhan warga, meh paheulahi ulah muru ka aburuan imah, anu samemehna dijadikeun tempat makalangan. Puluhan warga nepi ka apating birigidik mangsa nempo bagian-bagian awak Bah Jalu anu pabalatak di eta patempatan teh. Ari pamajikan Bah Jaluna maah langsung ngalenggerek kapiuhan, tayuhna maah awahingku teu kuat enggoning nyang hareupan eta kanyataan. Waktu terus lumaku, hitungan poe ngawujud jadi hitungan minggu, ganti Dewi ku hitungan bulan. Urang sampeur Dewi kahirupan kulawargana Kang Irman anu dumuk di pilemburan anu dingaranan Pamegaran, anu pernahna persis pisan aya ditutugan hiji gunung, nyatana Gunung Tilem Taa. Siga sasari, isuk-isuk keneh, Kang Irman maah geus saget makee pakaian anu paranti gawe. Rek ka kebon sigana maah, dapacul jeung parang oge geus ngajagrak di tepas imah. Akang rek indit heula, nya. Kade poho, didit borotol pandare keun, caan garing pisan. Kang Irman ngareret ka Nyi Eis, anu harita keur sasapu. Muhun, Kang. Nyi Eis tiba ngareret, kalayan teu kungsi eureun tina barang gawena. Gap, kana pacul.
gap Dewi kana parang. Gedik, geus kitu maah Kang Irman ninggal keun nu jadi pamajikan. Kang, karek maah salakina meunang sababaraha lengkah, Nyi Eis geus nyelengkeung Dewi nyalukan. Tiba ngaliuk Kang Irman maah. Ngala daun cau, cook Nyi Eis Dewi. Teukum si ungguk acan, geus kitu maah guragiru bae Kang Irman nerus keun Dewi lengkahna. Saleosna nu jadi salaki, Nyi Eis maah jongjon bae nerus keun Dewi pagaweanana. Rengse sasapu ditepas imah, diterus keun Dewi kunyapuan buruan. Rapekan pisan, matak teu heran kaayaan buruan oge teu weleh resik sarta lalening, estuning matak genah kana tetempoanana. Mangsa nyapuan buruan karek meunang satengahna, katembong Nyi Eis euroun heula barang gawena. Go, ngadon cingogo, mencetan tarang sarta gigi deuk siga anu ngarasa liur. Sabot kitu, ngurunyung ema aci, anu datang nana geui rantang. Eis, ari maneh kunaon, tanya ema aci bari nelek-nelek kaayaan anakna. Liur, ema, asa sarbel deui hieu teh, tembal Nyi Eis semumuringis. Asup angin meureun. Goler keun heulawi atu, tong waka barang gawe. Urang panggieun keun wedang jahe ku ema, nya. Nyi Eis tiba ngonggeuk. Jung, cengkat, anu karepna maah rek muru ka tepas imah. Golok gok. Karek maah nangtung, Nyi Eis gancang nagok Dewi, sarta yutah uger nepi ka aba balongkengan. Eis, siga anu pohara pisan rewasonana emang acih maah nempo kaayaan anakna anu samodel kitu teh. Sanggeus neun-deun heula babawaanana, guragiru bae emah acih mencetan punduk anakna. Sok wiutah keun heula, nyai. Engke ku emah urang kerok, nya, cok emang acih kalayan pinuh kanya. Bororaah bisa nembalan, da bubuhan Nyi Ewisna maah keur yutah uger. Kunaon, Nyi Eis, tanya saurang awewe anu kawilang geus aya umuran, anu kabeneran ngaliwat ke hareu peun buruan. Asup angin sigana maah. Kabeneran maneh ngaliwat. Kaadieu heula sakeudeung, pangubaran keun si Eis, cok emang acih ka eta awewe, anu ditaksir tina umurna maah masih keneh aya di sahanda peun ema aci. Guragiru bae eta awewe nyampur keun. Naon anu karasa, Nyi Eis? Tanyana eta awewe, sanggeusna aya di hareu peun Nyi Eis. Liur jung sarbel, cenah. Malah ema aci anu nembalan Dewi teh. Nyasok, utah keun heulawi ambeh rada ngemplong. Sanggeus Nyi Eis teu yutah-utahan Dewi maah guragiru bae disangkeh ku eta awewe ka jero imah, del umpangna semu sosoloyongan. Ema acih maah teu langsung milu asup, malah guragiru ngaruang heula pangutahan anakna. Sanepina ka jero imah, Nyi Eis digoler keun di patengahan. Gap, eta awewe nyabakan tarang Nyi Eis, mapai kana biuhungna.
rada kurang kerung pikeun sakedapan maah eta awewe teh. Gap Dewi, ayeuna maah pindah nyabak beu teung nyiis, sarta pikeun sajongjongan maah katembong semu kurang kerung, siga keur aya nu dirarasa. Asup angin lain si teh, ijah, tanya emang acih anu karek ngurunyung. Teu langsung nembalan eta awewe anu tetela ngaranna ijah teh. Gek, ema acih mah dina sirahun anakna. Asup angin, tanya ema acih Dewi, siga anu hayang mastikeun kasakit anakna. Nyiram nyiis teh, ema. Keur kakandungan. Antukna mah ema ijah mere jawaban. Keur kakandungan? Nepi ka apo harapisan curing hakna ema acih maah mangsa ngadenge jawaban ti ema ijah anu samodel kitu teh. Lain ema acih wungkul deuwih anu nepi ka acuring hak teh, narajang dinyi ewisna maah nepi ka langsung ngorejat sagala. Abdi nuju ngandek, ema? Nyi Eis hari weus-weus neuteu pema ijah. Enya, nyai. Teu burung jadi geuning ari geus waktu namaah. Jung, derek dek. Langsung bae ema acih mah cengkat tina diukna, sarta buragiru muruka tepas imah. Bapana, buruka adiu. Ema acih gegerewekan nyalukan salakina. Teu liala antarana, Mang Aput murunyung semu kurang kerung. Ka adiu, buru. Ema acih gegerewekan Dewi, dibarengan ku gugupai. Aya naon ari nyaneh, sok ngareurewas ari taun teh, ceuk Mang Aput semunu keuheul, sanggeusna aya di hareu peun pamajikan teh. Itu si Eis, bapana, si Eis. Ema acih hari weus-weus. Kuanon si Eis? Si Eis kakandungan. Kakandungan? Mang Aput nepi ka acuring hak. Teu kungsi tatanya Dewi, guragiru bae Mang Aput asup ka ajero imah, ditutur keun kunu jadi pamajikan. Si isteh keur kakandungan, ijah. Sanepina ka apa tengahan teh guragiru bae Mang Aput maah nalek ema ijah, sigana maah hayang mastikeun bener atawa henteuna. Enya, Kang Aput, tembah ema ijah tata kacida. Masya Allah, Eis. Ngan gabrugueh Mang Aput maah ngarangkul anakna, dibarengan ku pating kareclakna cai mata. Cimata kabagja anu hamo bisa diungkarakeun ku basa. Gancang bejaan Jang Irman. Ema acih hari weus-weus ngagebik geubik leungeun salakina. Atuh da keur barang gawe Jang Irman maah. Keun bae, gancang bejaan. Eleh deet, antukna maah Mang Aput ngagugu, dina kaayaan masih lualue ninggal keun eta imah. Alhamdulillah, nyai, geuning antukna maah diijabah doa urang teh. Bagian ema acih ayeuna maah anu nepina ngaguguk ngarangkul Nyi Eis. Ema ijah oge teu burung pipilueun ngeclakeun cimata nempo kitu maah, da dirina oge geus bisa ngaraskeun kana kaayaan hate Nyi Eis jeung ema acih dina mangsa harita, anu memang geus lilapisan ngarep-ngarep katurunan. Ayaku kabeneran deuwih maneh ngaliwat ka adieu, ijah. Ari panyangka ema maah si isteh asup angin wi, ceuk ema acih. Saleupasna tina rangkulan anakna. Geus marajian minantuna ema ani, ngajuru. Kapaksawi kudu mauting di ditu, dawanci janari borojolna teh. Tetela geuning, ema ijah teh salaku paraji anu dipercaya di eta pilemburan. Oh, budakna lalaki atau awewe? Awewe. Alhamdulillah lungsung sur langsar. Nya syukur atuh ari kitu mah. Pokona mah ti semet ayuna, pangurus keun si Eis, nya.
Pangyeun keun jajamu jeung pangnalinga keun itu iuna. Teu kudu salempang perkara pamuruhna maah, masing rek sabaraha oge ku kami dibayar, ceuk Ema acih tandes pisan. Ari Ema maniri weuh, da teu acan nanaon atuh, Ema. Nyi Elis neutup indungna. Lah, pokona mah pangnalinga keun si Eis. Longokan saminggu sakali wae maah. Maneh deuwih, Elis, tong cacapean teu ti semet ayeuna maah, nya. Keunwi perkara pagawean anu bareurat kayaning nyeusuhan jeung bebersih imah maahku Ema. Ema acih rutret kanu duaan. Tibang gogodek Nyi Eis jeung Ema ijah maah nempo sikep Ema acih anu geus sakitu riweuhna teh. Tapi, bisa gigireun eta ogi aya kabungah anu pohara gedena pikeun Nyi Eis maah, sabab gedena kanyaah nu jadi indung teh karasa pisan ku dirina. Sanggeus lumayan lila antarana, Kang Irman ngurunyung ditutur keun ku Mang Aput. Teu beda jeung indung bapana Nyi Elis, Kang Irman oge nepi ka angaguguk dina rangkulan pamajikan. Nyi Eis. Nyi Eis. Meh bareng pisan mangsa Kang Irman ngaleupas keun rangkulan ti pamajikan, ti buruan, kadenge sora sababaraha urang awewe anu pating keuleo. Aya naon eta? Ema acih kurang kerung neutup salakina. Keun bae, sina arasupui. Tadi, kasakur anu pasanggrok di jalan teh ku kami di bejaan, sina narempo si Eis. Tibang gogodek Dewi bae Nyi Elis jeung Ema ijah maah mangsa ngadenge kekecapan Mang Aput anu samodel kitu teh. Teu lila antarana, penyawi loba awewe anu juljol ngadon narempo Nyi Eis. Dumadakan haniuteun kaayaan di eta imah teh. Sarerea milu mambungah keun ka Nyi Elis anu kiwari keur kakandungan. Paroman Kang Irman jeung kulawargana Nyi Elis pohara pisan marah maina dina mangsa harita maah. Komo narajang di Ema acih maah, nepi ka alewoh anggoning ngabudal keun rasa kabagja dina dirina. Isukan, cokot domba anu diparokeun ka ajang barkum. Pauncit, urang ngaya keun syukuran, celengkeungna Mang Aput ka Kang Irman, di antara recokna welasan awewe anu harita keur ngawarangkong. Datu wacana naon atuh, Pak? Engkewi upami nuju bulanan. Lah, gampang perkara nuju bulanan maah. Keunwi dalain keur sasayo, keur incu bapa. Enya, Jang Irman. Kudu disukuran kabunga anu sakieu gedena teh. Ema acih mah siga langsung sapuk bae kana kekecapan tinu jadi salaki teh. Tibang gogodek ari Kang Irman jeung Nyi Eis mah nempo sikep jeung kekecapan Ema acih jeung Mang Aput anu samodel kitu teh. Jung, Mang Aput cengkat tina diukna. Tong waka baralik, nya, daragoan heula sakeudeung. Mang Aput rutret ka welasan awewe anu harita keur narempo Nyi Eis. Aya naon, Mang Aput, tanya anu saurang. Lah, daragoan heulawi pokona Emaha. Gedik, geus kitu mah Mang Aput ninggal keun eta imah. Tibang karung kabeh oge nempo sikep Mang Aput anu samodel kitu teh. Sanggeus lumayan lila antarana, Mang Aput ngurunyung Dewi, bari ngeukeweuk kanjut kundang dina keupaulan leung-leuna. Yeuh, bagi keun, sodakoh ti incu. Dua keunku sararea, nya, sangkan incu kuring teh lungsur sangsar nepi ka agu melar ka alam dunya, sarta jadi jalma anu mawa kabungah pikeun kulawargana, ceuk Mang Aput mangsa masrah keun kanjut kundang ka asaurang awewe nu upang diukeutna. Horseh. Asik,
Teu sirikna nepi ka sarurak ajrak-ajragan kabeh awewe anu keur narempo Nyi Eis maah mangsa rek dibagi duit ku Mang Aput teh. Ari Nyi Eis, Kang Irman jeung ngema acih maah tibang pating srengeh nempo kitu teh. Kabunga jeung kabagja atrapisan kagambar tina paroman beungeutna. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Ngutos sarpuh gemaos siu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga danggukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.